Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabihi nasta'inu wa la marwaddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadri wa sri amri wa aqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwa lakum tatakun. Sabadana manjatkeun puji sinarang syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat wa salam mugia dilungsurkeun dicerahkeun ka junjungan alam Nabi agung Nabiullah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, ka para sahabatna, ka para tabi'i tabi'ina tug dugi korak sadayana anu sami-sami tumut taat ajaranana kalan Allah subhanahu wa ta'ala, anu mana mantena parantos pasien mang pirang-pirang kenikmatan ka urang sadayana, terutama nikmat iman sareng Islam, nikmat sehat jasmani sareng rohani, patut yuswa urang dugi kadat alina. Alhamdulillah karena di Allah subhanahu wa ta'ala, para bapak wargi hadirin sadayana anu keperes hormat ketua rombongan anu di Neglasari ku pribadi kehormat aparatur pemerintahan desa Dharma Jaya desa Neglasari anu keperes hormat tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama al-mukarram, pemerintahan desa kebun buah desa Dharma Jaya, dusun kebun buah anu kupir beresomat, anu mana parantos kempal rawuh dia tempat anu mulia dimuliakan ke Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para bapak wargi hadirin sadayana pribadas ngawakilan jumarios ngadede ngadoa kapun incu anu bade didahutkeun eta kajang Cep Yusuf ka Neng Sarli Nuraini. Alhamdulillah karena doa Allah SWT tadi kakuping parantos netral etes jentre mangga nyakeun cenajang Yusuf tikahkeun kalian ditikahkeun. Alhamdulillah karena doa Allah SWT mangga urang sami-sami ngadoa ka Allah SWT calon mempelai dua belah pihak istri sareng pemegat, mudah-mudahan anjeunna sabadana diakadan, mudah-mudahan sing ngajadikeun rumah tangga anu bahagia, sakinah wa wadah warahmah dina lepatna silih eledan dina larasna langkung sae di umayan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan mantena sing ngajadikeun rumah tangga anu bahagia dipapadina dijina ku Allah subhanahu wa ta'ala anu agung anu halal kaeng barokah kanggo pipikeun amal ibadah dunya sanggaratna. Amin ya rabbal alamin. Atur bisa lejengna ujang nyai kapungkur mah ramana teh mung hiji jantan ayeuna mah dua, ibuna dua, ramana suksanaos padijeung almarhum teu hilap ngadoakeun ka mantena almarhum anu jenenganna paharunya pahareun almarhum, mudah-mudahan mantena sing ditampi iman Islamna dihampura dosana ku saudara dicaangkeun dalam pakuburanana kalayan ditempatkeun anu layak muga Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka orang sami-sami ngabacakeun surat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habina sakirina maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabarakatuh kulli sahabat wa rasulillah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan anjeunna dingalikeun teh pasucan geuning ngalaksanakeun para putrana, mudah-mudahan dikersakakeun ku Allah panjang pujung panyuswana dideukeutkeun rezekina dijauhkeun tina balai dinya sangkari haratna kalayan dibubuh ku rezekina anu ageng anu halal kalian barokah kanggo pikeun amal ibadah dunya sareng akhiratna. Amin ya rabbal alamin. Mangga urang sami-sami ngadakan pantena, mudah-mudahan urang kali urang atikan didikanana sok sanaos parantos teu waleh-waleh, sok sanaos parantos rumah tanggina tetep
Ibu Ramana ngadidik ngati ngajalankeun rumah tanggana anu bade nemek mudah-mudahan dikersakeun ku Allah amin ya rabbal alamin. Atuh simpuri selaku akina ngadedeh giring ngadoakeun ka mangtena mudah-mudahan ieu pun incu sing aya lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Atuh ari cariosana mah kalian nampi pisan sagala rupi naon anu diserengkeun waktu tadi ku pangsana kasepuhan di sepuh pamagat amin ya rabbal alamin. Atuh sakitu anu tiasa kadugieureun bilih kirang kata titina duduga peryogeuna atas nampi penampianana pertepatanana muga-muga geus sakutuna usikum bi nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ngaturkeun nuhun ka sepuhna calon panganten istri parantos nampi naon rupi pamaksadan ti pihak calon panganten paneget salajengna simbolis anu baris dilaksanakeun ku pihak sepuhna calon panganten istri mewah pamanten pamegat mangga biasa patih di panggung payun-payun Bu. Acara simbolis majeng salim Bu salim. Alhamdulillah simbolis parantos dilaksanakeun salajengna akad nikah parantos sumping kawa sepada penginten pihak calon pihak petugas KUA para acan sumping salajengna doa anu baris dipimpin ku kersana Ustadz Muhammad Suhri Shodikin waktos sinaran kahormatan di haturanan. Oke cacanakana panginten tiasa diestafetkeun mangga ka kersana Ustadz Kawil mangga dihaturanan kanggo doa. borong ya borong Mangga Pak Ustadz Kawil salik dia tapi payung apa itu Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salatan tumjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah ya Sami ya Qarib mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al wa taqabbal wa asil sawaba ma qarana min ayatikal azim wa ghairiha khususan ila ruhi min jihati sahibil maqasid al madhkur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al sababan wa wasilatan lihusil maqasid sahibil maqasid babasona sinar ibu rohayati wa taksisan li ajri nikah ning Serli Nuraini ma'ajang Yusuf. Allahumma ij'al lahuma mawaddatan wa rahmatan ma'asakinatan warzuq lahuma durriyatan thayyibatan wa minal muqarrabin wa minal muzahidin wa minal maqbulin wa minal marzuqin waj'al sababan wa wasilatan li husil maqasid sahibil maqasid bi barakati hadhihi du'a. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jamma bainakuma bi khairin
Allahumma alif baina neng Sherly Nuraini Majang Yusuf kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa alif bainahuma kama alafta baina Ma wa Salja wa alif bainahu kama alafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi bi dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.